walaya yusahida jadi wa'alaya yusahida walaya yusahida jeung teu nya hati-hati nya isi jamak istana umi dan nikmatan wa tolabi siadati jeung neangan tambah wan yogori udami jeung ngadago deungeuna sabang masana deungeuna lalau deungeuna bal min karomatil hubzi balik eta tina kamuliaan roti alayun tawara aryan teu didago bihis sartana ubazi naon al udamu deungeuna waqad waroda jeung estu datang naon al amru marentah di kromnya hubzi kana ngamuayakeun roti. Pakulumat reka sakor perkara yudimu anu ngalanggengkeun ieu makaromako kana roh wa yuqawi jeung nguatkeun ieu ala ibadati kana ibadah obar pakulumat fahuwa tah eta arieu kullu ma yudin khairun eta kaalusan kasirun anu loba layan bagi anu teu pantes layan bagi teu pantes naon ayyustah qoroh yang dihitung-hitungna dari sapelekeun naon ayyustah qoroh yang dihitung-hitungna ieu kuluma bala yuntadharu bil khubzi as-salatu in hadara waqtuha bala yuntadharu balikan tendago bil khubzi kusabab roti naon as-salatu salat kumaha ulah kusabab roti salat ulah ngadago salat heula aya roti mah tok dahar heula da roti in hadara lamun hadir naon waktuna salat illa iza ana di mana-mana kemungkinan dia waktunya waktu naon muttasaun tempat megah kecuali lamun waktuna lega di mana waktuna lega katanya tok dahar heula. Nah, lamun waktu salatna sempit, salat heula. Qala parantos salam iza hadara di mana-mana hadir. Naon al-asya'u. Naon al-asya'u dahar. Naon al-asya'u kadaharan sore-sore. Wal isya'u dan sholat isya pada ma'asya yang isya pabda'u tang kudu ngamanyetian aranjeun kambing bil asya'i kana kadaran sore-sore tok dahar heula lamun lega waktu sholat wa kana jeung kabuktian sa Ibnu Amaro koyo mah rubamasan eta terkadang nguping ya Ibnu Umar qiraatul imami kana babacaan imam keur maca Fatihah walayakum jeung teu nantung ya Ibnu Umar min asaihi tina kadaharan sore-sorena ya Ibnu Umar tong we ada terkadang wa mama kanak jeung samangsa kabuktian naon annar suhate la tatuku eta teu nyongsrong teh disayang la tatuku eta teu nyongsrong ieu nafsi la pamit kana kadaharan walam yakun jeung teu kabuktian kita kiri pami ada tetep dina ngahirkeun kadaharan teh naon darudang kamandaratan pal aula tah ari anu leuwih utama taqdimus sholati eta ngalakeun salat. Pama iza hadara tah anapun di mana-mana hadir naon aqamu kadaharan. Okimat yang dikomatan naon as-sholatu salat
Wakana jeung kabuktian si kafiri etep ngahirkeun. Ngahirkeun dahar. Naonna perkara yuberidu anu nihiskeun ieu mah apa amat kana kadaharan. Au yusawisu atawa ngariweukeun ngariceukeun ieu mah amrau kana perkarana tokan. Patak dimutah ari ngaheulakeun tokan. Ahabbu eta leuwih pikarsa tapi indak bisa ngawakti dina nalika legana waktu takot nyongsrong naon anak suhate awalan takut atawa nyongsrong ieu nafsu li umum ya khobari karena umum hadis wali anna qaba jeung karena sepun hate layalu eta teu kosong qaba anu ieu tipati tina ngalieu ila pami kana kadaharan al maudu ini tenden wa illam yakun jeung sanajan teu kabuktian naon aju lapar goliban ngalindi asal batu arikan dojuna ayya getahida etayan nya sungguh-sungguh ya sijama si takdir ayati dina ngalobakeun pirang-pirang leungeun alat to'ami kana kadaharan walau min ahlihi jeung sanajan si ahli nasijama wa waladihi jeung anakna sijama Ola parantos ngadawukan jeung Nabi sallallahu ijtami'u kudu narima kumpul aranjeun kabeh ala ta'amikum kana kadaharan aranjeun kabeh yubarok tah diberkan sahalakum pikeun aranjeun kabeh di dunia ta'amikum wa qala jeung ngadawuh sah Anasun radhiyallahu anhu kana kabuktian sahabat sallam layak kulu eta para tuang Rasulullah wahdahu bari nyorangan Rasulullah wakana jeung ngadawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khairut ta'ami haripang leuwih alusna kadaharan ma eta perkara kadaharan aturan anu loba alai kana ieu ma naon al aidi pirang-pirang leungeun pada santri baheula kasroh turunkeun sangu kana kasroh kana eblek ibsik tokrium lain masuk orang-orang hurujinya maka itu nafsuna rasul kitu barokah bahkan begitu tadi barokah dengan sesobatan kuat sesobatan saeblek hati bisi sakasroh eta minangka keistimewaan santri mah persahabatan kuat Al-Qismu Tsani al-Kedua fi adabin. Eta tetap di nomor telakeun pirang-pirang adab tata krama halat kal akli dina tingkah dahar. Wa wal qismu tsani ayyabda'a. Eta yen ngamimitian ieu sigama bi bismillah kulapan bismillah. Bi awalihi dina mimitina ya akli wa bilhamdulillah jeung kulapan alhamdulillah di akhirina panungtungana ya akli walau qala jeung lamun ngomong si jama ma'a kulli lukmatin sarta sabar-sabar huapan bismillah kalapan bismillah huapan di bismillahan bahwa tariqola
asanun eta alus hatta la yusyilahu sehingga yang tenungkulkeun tenyibukeun tenungkulkeun kasih jama naon asyarahu sasarongot asarongot tandahareun an zikrillah tina eling ka Allah Ta'ala. Para hari itu mah Bismillahirrahmanirrahim wa muasa sarongot teh dah bakal loba eling ka Allah wa yaqula ieu mah diatapkeun kana hayam daa wa yaqula jeung ucap si jama ma'aluk matil ula sarta huapan anu kahiji bismillah kana bismillah wa ma sami'ti jeung sarta huapan anu kadua bismillahirrahmanirrahim kalapan bismillahirrahmanirrahim wa ma kalitati jeung sarta huapan katilu bismillahirrahmanirrahim kalapan bismillahirrahmanirrahim wa yajharo jeung narikeun ieu si jalma bihi kana ieu bismillahirrahmanirrahim liyuzakkiro karena yang ingetan nyalingan ingetan di si jalma buat pas si jalma aman wa yaqula tatapkeun kana ayam da wa yaqula jeung yang dahar ieu si jalma dia yumna kuleungeun anu katuhu wa yabda'a jeung mimitian si jalma dia milih uyah wa yaqtima jeung nungtungan ieu si jalma bihi ku milih eta sunah eta teh mimiti uyah heula tuluy kadahara tungtungan ku uyah saya teh takumaha diterangkeun dina hadis lamun dahar dimimitian uyah ditungtungan uyah ngabunuh kana 60 panyakit ngabunuh kana 60 panyakit bahkan nu bagus mah deui sok uyah bismillahirrahmanirrahim illa yadurru ma syai'an warafis samai maka bagus mah kudu nyampak we uyah eta sunnah rasul wa yusabbiru jangan letikeun ieu jalma al-luqmata kana huapan letikeun huapan teh ulah gede bahkan sunatan teh tilu ramo lain tilu ramo hari urang mah kawas bet no ulima wa yujawida jeung ngaluskeun ieu si jalma madhoha kana nyapek tenyunya kana nyapek na lukmah wa malam yabtaliha lam yamudda al yadda ilal ukhra wa ma jeung ari perkara wapan lam yabtaliha anu teu ngeleg can digeleg wa ma jari perkara lam yabtaliha anu teu ngeleg ieu si jalma kana ma ari wapan anu can digeleg lam yamudda eta teh ulah maksudna lam yamudda eta teu manjangkeun ulah manjangkeun isi jalma ayada kana leungeun ilalu ukra kana wapan saja wapan masih keneh can dieleg ulah wa ngarongkongkeun leungeun kana wapan saja diunuy Faila dalika karena saya sunnah itu madwayad. Di mafhum di dalamnya mudah. Madwayad ila ukhra. Ajalatun eta gagantangan ila akli dina dahar. Wa ala yazumma.
Henteu teh ulah. Wala ya cuma jeung yen teu nyata dia sejamak makulan kana perdahan kadaharan. Karena Abu Hurairah salam layak ibu eta ternyata Rasulullah makulan kana perdahan. Karena kabuktian Kanjeng Nabi tidak ajabahu eta di mana-mana ngaresepkeun ieu makul. Buka Kanjeng Nabi. Akalau tah nuang Kanjeng Nabi kana makul. Waila jelamun teu ajabahu tarokau taninya dan Kanjeng Nabi kana makul. Itu Kanjeng Nabi. Ternyata di kadaharan. Resep wae dituang, resep ditinggal. Waya bulan jeung yang ngadahar ya si jama mimma tina perkara yalihi anu nyandingan ieu mah kaya si jama illa fahyata aning bubuhan. Fa inna lahu karena saya pun eta menang pikeun si jama obar inna muqaddam. Fa inna lahu karena saya eta menang pikeun si jama ayyujila yen ngubengkeun atana pingunyerekeun. Ya si jama ya dahu kana leungeuna si jama pina Fatihah. Wala parantos ngadahu kana salam. Kul mimma yalik. Kul kudu ngadahar anjeun mimma tina perkara yalika anu nyandingan ieu emak ka anjeun. Sok, dahar mah nyandingan ulah orang karep anu hareupeun batur. Ulah ngarompong kana batur hareupeun batur. Sumakane tuluy kabuktian Kanjeng Nabi sallallahu tanwir yudawiru etang nyerkeun Kanjeng Nabi al-faqiyati kana bubuahan dikuirkeun da kumaha diasong-asong babatur dikuirkeun sok tegalkeun kuirkeun teuingna Pakila tuluy ucapkeun lauk ka Kanjeng Nabi di dalika itu yudawiru Pakola tuluy ngadauh Kanjeng Nabi laesa henteu naon huwa ieu Fatihah henteu ieu laesa henteu naon huwa ieu Fatihah naokan eta warna wangi walaya kula jeung yang teu dahar sama ulah jeung yang teu dahar ieu si jame min darwatil kisati tina luhurna pinggan kiri tina luhurna pinggan wala min wasati tami jeung teu tina tengah-tengah kadaharan bal yakul balita ngadahar si jame minis tidak roti rogiti tina buledan roti lamun bayar roti di dahareuna kamu tema iya roti ya. Orang makanan aja ke roti. Makanan kayak gini ya. Kena bangsa-bangsa sorabi, pala-pala. Atau yang dalam munbai ya piring, ya sama. Kalau makan kolok di tengah, di sisi. Illa idza qalla ani di mana-mana saeutik naon al-khubzu roti. Payuk saru atau dibelahkeun dipotong. Payuk saru atau dibelahkeun naon al-khubzu roti wala yuqtaq jeung teu ditek-tek ieu khubzu bisikin usukin. Ya. Wa alla yakula walayak to'e Allah ma ayadun walayak to'e dan tenetek ya si jame Allah ma karena daging ayadun deh pokoknya saya penyegah Kanjeng Nabi anhu tina iya qotmulah ni atanapi iya to'mulah ma qotmulah Wakola jeung ada Kanjeng Nabi inhasu kudu ngeja aranjeun kabeh hukana lahmi nahsan kalawan ngeja ansanyana
Ieu mah wala yudo. Allah yakulah wala yakulah. Wala yudo jeung teu ulah diteuneun. Ala khubzil waradati naon tis'an pentinggan wala goeruha jeung ulah sayanti kisah. Ilama aing perkara yukam dahar naon ieu mah. Olah parantosna dawuh salam. Akrimu kudu ngamuayakeun aranjeun kabeh al-khubza kana roti. Fa innallaha ta'ala karena saestuna Allah ta'ala anzalahu eta nurunkeun Allahu kana khubza min barokatis samai tina pirang-pirang kaberkahan langit. Walayam saha jeung teu teh ulah walayam saha jeung teu ngusap ieu hijama ya daukan leungeunna hijama bil khubzi kurati. Wa qala jeung salam idza waqa'at di mana-mana tumiba teragran naon lukmatu ahadikum huapan salah saejeuna aranjeun kabeh pal yaqul ta kudu nyokot ieu ahad kana lukmah wal yumit jeung kudu ngaleungitkeun ieu ahad ma kana perkara kana anu kabuktian ieu mah biha eta tetep ieu lukmah min azan buktina kokotor wala yada jeung ulah ninggalkeun ieu ahad kana lukmah lisayaponi pikeun setan wala yamsah jadi di atas wala yada jeung ulah ngusap ieu ahad yadahu kana leungeunna ahad aya laknasi ulah ngusap ieu ahad yadahu kana ahad dia nyendili ku sapu tangan hatta yal aqo sehingga yang ngalamotan ieu ahad asobeu kana pirang-pirang ramun ahad fa innahu kana ahad la yadri eta penyoyahan fi ayyi ta'ami eta dinu mana kada ya ahad al barakatu ari kaberkahan. Maka sunah rasul katanya ngalamotan leungeun sunah rasul bahkan piring teh na piring sing imet ulah aya saremeh-remeh acan sing imet sabab terkadang kabarokahan teh aya nu disapirakeun saremeh sim kuring mah didikan sepuh pun biang mun teh imet sapotong remeh dia didikan ka budak gitu kayak randran lagi lantaina naon dieu teh hanapna bersih masih ditong orang masuk nyapirakeun kanu sapengeh remeh nyapirakeun kana saremeh bebalang dahar teh kawas meri itu praktek dina piring sing imet sunnah rasul jika lamun secara orang mah jiga nu hina jiga nu kutatkeun eta hayang ngendahar keneh dalam watang bahkan rasul mana pikeun kabeureum lamun pikeun ka piring lagi rasul mah sayang gitu ya oh Allah yakula wala nafaqo yanfaqu wala yanfaqo jeung teh ulah wala yanfaqo jeung teu niuk ieu si jalma fi ta'amil hari
dina kadaharan nu panas. Bahwa tah ari ieu yang paku atanapi nafhut ta'amil har nangga bahwa terian paku fit ta'amil har mandiun etri segah naon anu tina ian paku tong niup kadaharan nu panas dicegah bal ya siru balik tasobar ya sigama ila ayat sula nepi kayen gampang naon akluhu ngadaharna ieu ta'amul har kumaha wayah kula jeung ngadahar ieu sigama minat tamari tina korma garing witron kalawan ganjil tab'an 7 ganjil tangis 7 au ihda asrota atau 11 au ihda atau hiji wa isrina jeung 20 au ma atau perkara itafaqo ittifaq kebenaran au ma atau perkara ittifaq kebenaran ieu mah walaya juma'an jeung teu ulah yang tengumpulkeun isi jama bayana tamari antara korma garing wan nawa jeung siki korma tieuti bekin dina hiji baki walaya jemaah jeung tengumpulkeun si jama di kapina tampana si jama kumaha siki korma jeung korma nu aya anu keneh tah dina tampah saiki bari kumpulkeun bal ya bang balik tanenden iya si jama ana wasa kana siki korma minti tina tangkemna si jama ditenen ala zohri kapi dina nureun tonggong tampana si jama tuma yulokiha tuluy ngalungkeun iya si jama kana nawat wakaza jeung eta nya saperti tamar kuluma ari sakur-sakur perkara laku anu eta pikeun emas ajmun ari siki wasaplun jeung apa cangkang wasaplun jeung cangkang kumaha wala yatuka jeung yen teu ninggalkeun ieu si jama ma kana perkara istargalahu anu ngitung-ngitung geuleuh kasana ngitung-ngitung rucit ma kana perkara istargalahu anu ngitung-ngitung rucit atau ngitung-ngitung geuleuh ieu si jama ukana emas dina pamit dina kadaharan wayat rohahu jeung nenden ieu si jama ukana emas yakis atina tingan ulah ninggalkeun perkara nu dihitung ruji dina kadaharan diteuneun dina tingan pipikeun we bal yatruku balik ninggalkeun ieu si jama ukana emas ma'ahapli sarta cangkang teneun jeung cangkang aya tahu buruk dasok ngadikeun dina piring mah hiji jeung cangkang hatta laya tabisa pengen teu sariru ieu mah alam berikan kana si jama kelamun sayu payah kudu tangadahar ieu goyer ukana emas wala yusiro jeung teu ngalobakeun isi jama asyurba kana nginum bi asna itohami di tengah-tengah dahar illa iza wassa lain di mana-mana kabuhulan sesete asa namanya illa iza wassa di mana-mana kabuhulan isi jama bilukmatin kuwatan awas sodako atau bener naon aksu dahagana si jama pakor gila ucapkeun naon indah zalika
Inna zalika saytuna itu iyuk naon inna zalika Allah yuksiro mustahabun eta dipikaresep kana disunatkeun dipikaresep titibi dina ieu dokter wa annahu jeung saytuna Allah yuksiro dibahul maidati eta nyamak lambung teh sebenarnya mah kumaha ngabersihan lambung wa masyurbu jana puan ari nginum pada buhu tah eta ari anu subrubu aya kuza eta yen nyokot isi jama al kuza kana kali segelas al-kuza kana gelas dia miniku leungeun katuna si jama waya pula yang ngucap ya si jama bismillah wayas robahu jeung nginum ya si jama kana kuz maksudna mah cai nah yang nginum ya si jama kana kuz marson la abban mason kalawan nyesep tadi nyerot nyesep la aban teu ngaleguk ngaregot kala parantos ngadaung salam masu kudu nyesep aranjeun kabeh almaa kana cai wala ta'abu jeung ulah ngaleguk aranjeun kanu kana mata aban kalawan ngaleguk anu saenyana fa innal kibada karena saya tuna penyakit jantung munal habis eta tina arah-arah ngaleguk Allah ya khuza diatapkeun kana aya khuza wala yasroba jeung yang penginum si jama ko iman berlangsung wala mudjian jeung anu ngadang nyanyi minum ulah berlangsung ulah nyanyi Painau karena saya gunakan di Nabi SAW nah eta nyinggakan di Nabi anis surbi tina minum ko iman bahari ang langsung malah aya namanya parasmanan oge dikata mah teu disayagikeun tempat di itu upacara pertikahan di gedung segala rupa dahareun aya tangukna aya kupat tahuna aya basokna aya cilok ge aya es aya rujakna aya woi ngantai jadi kita balik ke tempat nih aku dalahar teh minum bari rujak lece gitu senaran orang batur ya geus aya kabudaya urang ari nyambungan 10.000 ari balang dahar sagala di dahar itu sawaran kena waruya jeung diriwayatkeun naon annau saytuna kana salam syariba eta minum ngarot kanjeng Nabi ko iman baru nantung wala alang jeung buah-buah ieu syariba ko iman kana eta kabuktian ieu syariba ko iman liudrin eta karana uzur wa yuronya yatapkeun kan aya uzah wa yuronya jeung ngariksa itu jama aspalal kuzi kana pangleuwih handapna kana pangleuwih handapna jelas hatta layak turo sehingga yang teu netes ngetah adana ieu ma alaihi kana ieu aspalal kuzi
Wayang duro jeung ningali istijama fil kuzi dina gelas qabla syurbi samemeh minum. Walaya tajassaha jeung yang teu euy. Istijama walaya tanaffasa jeung teu ambekan istijama fil kuzi dina gelas. Bal yunhi balikan nyingkirkeun ieu tijama hi kana kus an pami tina sangkem tijama bil hamdi kalawan mata alhamdulillah puji teh wa yarutu jeung ngabalikeun ieu tijama kana kus bitasnyati kalawan mata bismillah. Korkola yang ngadaukan salam ba'da syurbi dina sabarang minum alhamdu kalapan alhamdu. Alhamdulillahilladzi ja'alahu azban furata bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan uzadan bi dzunubina. Alhamdulillah saya puji lillahi adalah tapuan Allah allazi anu jalana jadikeun ieu lazi bagi Allah kana ma'u azban kana tawar urotan banget tawar di rahmati rahmatna lagi walam yaji anu jeung tengah jadikeun ieu lagi hukana ma'u milhan kana asin ya asin ujajan berbanget asin di dudul bina usabab pirang-pirang dosa urang teh wal kuzu jeung ari kus wa kullu ma jeung sampur-sampur perkara yudaru anu diubangkeun dikuirkeun ieu ma ala qaumika kaum yudaru eta diubangkeun ieu kus yumnatan qabla atufu wa qad sariba jeung sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labaran kana susu Abu Bakar anu an simali tetap disakenteun Rasulullah wa Arabiyun dari Arabi an yaminihi tetap disakenteun Rasulullah wa Umar dari Umar ma iya tahu na arah-arah teh payunan nah iya tahu eta na arah-arahna Rasulullah faqala tu ya daud saha Umaru an akti Abu Bakrin akti kudu masih kentuan Abu Bakrin Abu Bakar aya kan saeun ay Arabi mah sakatueun pana wala kudu nyodorkeun Rasulullah al-Arabiya ka-Arabi. Wa qala jeung Rasulullah al-Aymana. Al-Aymana kudu ngaheulakeun anjeun kanu belah katufu. Kudu ngaheulakeun anjeun kanu belah katu pal Aymana tuluy ke belah katu. Wa yasroba ataskeun kalmun jeung minum istijama fi salah tapi anfasin dina tilu pirang-pirang nafas yahmadu Allah fi awakhirnya yahmadu anu muji istijama Allah akan Gusti Allah fi awakhirnya na pirang-pirang panunggi salat tapi anfas wa yusammi jeung nyebut masa bismillah nyebut istijama Allah ka Gusti Allah fi awahiliha ina pirang-pirang kawitan ieu salah sapi anfas. Jadi mimitina masa bismillah, tungtungna alhamdulillah. Wa yaqula jeung ucap istijama fi akhirin nafas ya awali dina panungtungan nafas anu kaiti alhamdulillah alhamdulillah. Wapisani jeung panungtungan nafas anu kadua yazidu namahan sijama rabbal alamin kana rabbul alamin wapisalisi jeung panungtungan nafas anu katilu jadi kumaha tuh wapi akhirin nafas salisi yazidu namahan sijama ar-rahman rahim kana ar-rahman rahim. Fahadha qoribun min isrina adaban fi halati akli wasyurbi. Fahadha tahari ieu adama adabul mazkur
adabul mazkur qaribun ayat deket min isrina tina 20 nauna adaban adab dan takramana tinggalati akli katingkadar wasyurbi kayinu dalat nuduhkeun alaikan yang isrina adab naon al ahbaru pirang-pirang hadis wal asaru jeung pirang-pirang dakwah sahabat